Bon, naon? Tadi mah dina berita maca di Amerika geus aya pesawat anu ngapungna bisa ngadeuketan matahari. Atuh moal mungkin asun, atuh meureun kaduru. Ya, sanapunana lah saeutik. Ya, urang maca sarua di Jerman. Di Jerman mah eta mobil kecepatanana teh geus 1000 km per jam. Wah, moal mungkin Ambon. Rek saha nu nyupiranana? Ya, harapeunana lah saeutik. Ambon, asun. Ulah sok hayang ngagul-ngagul teknologi luar negeri. Indonesia mah leuwih canggih. Ari kitu, Indonesia mah awewe oge bisa ngalahirkeun tina liang bujang. Nya handapeunana lah saeutik.